Silet anu bade ngabewarakeun kasus dugaan pencabulan brondong di bawah umur. Anu nempatkeun SJ janten tersangka seolah-olah ngomporan ti kubu. Nu hasilna reaksi warga kepolisian jeung saderet selebriti beuki ngabelitkeun SJ. Pamirsa, hayu urang saksikeun wae kumaha kajadian eta bewara. Perkawis dugaan pencabulan brondong kahandap umur anu netepkeun Saipul Jamil minangka kasangka kawas ngamanaskeun 3 kubu. Kubu Ipul, kubu polisi, jeung kubu DS minangka kasangka. Rumaos Ipul taat beribadah sarta barobah kaayaan jalmi nu seueur penggemarna. Kubu Ipul rumaos haturan pihak nu terzolimi ku korban sarta aparat kepolisian. Alhasil, reaksi balerea kepolisian jeung saderet selebriti beuki mamanas perkawis pencabulan. Nu pasti dugi ka dinten ieu arurang masih nahan. Anu artina penyidik yakin ku alat bukti anu aya jeung bersangkutan anu diduga jadi pelaku kejahatan pencabulan. Meureun ieu cobaan sareng meureun ieu oge ka apes. Maksudna manusia oge aya titik lemahna di mana di luar kekuasaan anjeunna bisa oge anjeunna hilang. Ibarat geus labuh katinggang tangga, sejumlah kontrak eksklusif Ipul anu bernilai miliaran rupiah kabarna diputuskeun sacara. Pamirsa, anu sakitu bewara anu disandarkeun dinten ayeuna Sumkuring Putri Ayu sinareng kru anu macen tugas ngaturkeun nuhun kana perhatosanna.